perbedaan mengedepankan silaturahmi supaya semakin kuat Islam. Amin. Kemana kaji? Muludan. Aceng mual kaji kula keur kuliah teu diajarkeun muludan. Oh nya teu nanaon. Aceng rek ka mana? Kula marek tadarus bae di imah baca Quran ya kaji. Alus ceng. Aceng baca Quran di imah jadi berkah ieu kampung gara-gara aya nu tadarus. Aduh nuhun kaji kula didoakeun atuh kaji nu rek muludan didoakeun kaji seumeunang ilmu anu manfaat. Amin ceng. Doa pi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam lamun geus kitu. Saling menghargai perbedaan. Pani masuk kami mimitian bae ngaledekan kanu beuki. Kamana kaji? Muludan. Eueuh teu dituna kaji. Eueuh teu dituna kaji muludan. Pan aing sok teu ngeunah lamun anu ngomong gitu. Naon sia ngomong eueuh teu dituna? Ya eueuh teu dituna. Maksudna bid'ah kaji. Naon bid'ah? Perkara nu eueuh ti nabina. Hukumna naon? Dolalah kaji. Kabeh bid'ah dolalah kabeh itu bisa dibagi-bagi tuh bisa. Yakin sia ngomong? Yakin. Enak kula nanya sia aya di zaman Nabi? Oh dolalah cekek wae sia. Barinya ke HP Android aya HP di zaman Nabi? Oh dolalah kaingkeun. Nya ieu mah lain deui Kang Haji ceuk sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi geuning ayeuna sia nu ngabagi ieu mah lain deui. Nah ngaji si ameh nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Fasholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara nukusin kuring divi hormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat kampung Kamurang. Ulah garandeng bae atuh. Daya resiko yang harapan bikang aing ki ripuh aing. Bagan aing nu ngomong sia ngajedong.
cicing ulah nu ngobrol. Ibu-ibu teh ngaji teh rajin tapi balik ngaji tilok menang ilmu sabab di pangajiana masing-masing jeung kiai. Eueuh hasil lamun gitu carana. Mantap akhlakna terubah-robah. Lain nyengir mikir sia. Coba cicing bapak-bapak mah cari cing jempling da malolor. Ya ibu-ibu resikona ya aduh ampun aing mah. Batur ceramah sia milu ceramah di dinya. Cicing. Hook aing jauh-jauh ti Cikampek. Tuh didenge malah ngarobrol bae. Kudu dikaput aing bibirna tuh. Alhamdulillah segenap para panitia kampung Cikamurang geus berkorban, geus berjuang pikeun terlaksanana ieu peringatan Maulidur Rasul. Hakikat izin Allah ieu acara bisa terlaksana wasilah sababiah aya proses nu dilewati ku para panitia. Naon prosesna aya perjuangan jeung pengorbanan. Perjuanganana naon geus kebel panitia nyirian tanggal. Geus ka loba tingcai harerang kabeh deh. Atuh nu datang herang yang dianggap akuarium aja. Iya ge favorit caherang ge favorit kula ngan ayana kopi hideng aya susu tapi di waktu kula nginumna namun cai herang kieu ti isuk nepi ka lohor cai herang lamun ti lohor nepi ka jam 11 peuting eta kopi hideng kula mah kitu ngaturna lamun ti jam 11 peuting nepi ka isuk deui eta susu anu ujungna hideng cicing sia nini cicing sia bos nu ngarti bae cicing kumaha aing bae susu anu ujungna heuh maksudna susu di kopian ngeres bae sia kolot-kolot eta aya perjuangan non perjuanganana para panitia nyirian tanggal geus kebel panitia itu perjuangan disusul ku pengorbanan. Naon asep pengorbananana aya harta nu dikorbankeun, tenaga dikorbankeun, pikiran dikorbankeun. Mana harta dikorbankeun aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kamera. Jujur ieu lain nu panitia nu batur geuning dipasang di dieu pan dibayar make harta para panitia para jamaah. Tenaga dikorbankeun, bapak-bapak, para santri, masyarakat di dieu milu ngorbankeun tenaga ngabebenah ieu tempat. Can ibu-ibu milu ngejo kotok digoreng nyeun sayur segala rupa meureun daeng can neuleuh tapi yakin aya pira aku muluh dan eueuh kejo aya kejo tenaga dikorbankeun, pikiran dikorbankeun ku para panitia sabab nu ngaranna muludan malain hajat pribadi, hajat masyarakat ngalibatkeun masyarakat sakampung di mana aya kekecewaan panitia anu dipahido. Bener? Lamun geus hubungan jeung masyarakat biasana sok terehkeun kana fitnah. Tapi masyarakat kabagi dua, kadang-kadang aya nu pro aya nu kontra ka panitia. Ketika diuji mubalik can datang kiai teh datang pada anu pro maka panitia ngupahan bae sabar ya mah ujian tapi nu kontra lain mah hido bebeakan bari teu mayar pisan eta geus mapanggualakna teu mayar aya nu kitu di dieu dah sia mitnah ka batur sia sok tahu aya eueuh di dieu Pak nya eueuhnya eueuh nu ngaku pikiran dikorbankeun ku panitia 3 poe kaburi geus nelponan bae geus nga-SMS lewat wasilah Ki Haji Jahid Haji ulah poe 3 poe deui ka Murang heuh siap
Kaji rek berangkat jam sabaraha tadi isu jam sabaraha bebas pusing panitia aing gerak naik suku sabelah karena mobil kring panitia deui bae nggak SMS kaji posisi di mana gerak naik cokor sabelah beraku kudu di video suku aing aduh si Asep Mubarok tengah rasa kaganggu nggak maklum ngarana panitia sabab ia muludan aya naon ka ieu geus lah tuh kudu dikoreh-koreh reuas ka aing kaget cicing ulah ya kegiatan naon cicing terus aya beurit aya naon kopteuing los teuing di dieu tuh aing pohon nabi ka mana bieu tah eta kitu ya Allah korban pikiran panitia sabab ieu hubunganana jeung masyarakat begitu kula datang karak getihan da beungeut panitia harta tenaga pikiran dikorbankan dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ngaran bungkusanana peringatan maulid Nabi Muhammad eusina eta bungkusan naon Asep pangajian pangaosan disebut pengajian tina kalimat pangajen naon hartina pangajen harga disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga cocok jeung keterangan sing sajalma nu ngalengkahkeun suku init ka majelis taklim ngariung jeung para ulama ngariung jeung para kiai menang ilmu menang doa menang nasihat insyaallah balik di pengajian eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah lain amin amal amin kenceng mantog henteu pengajian digireun imah pura-pura teu nyaho aya nu kitu salaki sia eta nu kitu ya Allah ya Rabbana ieu bakal jadi harga geus jaminanana atuh komo santri sapoe saputing na cicing di tempat ngaji di tempat ulama piraku santri keluar di pesantren make teu boga harga insyaallah kudu yakin santri keluar di gobong anjeun bakal boga harga amin ulah gengsi jadi santri kudu optimis jadi santri ayeuna orang di pesantren dihina diledek dipandang sebelah mata lamun anjeun santri ti ayeuna istiqomah cicing di pesantren yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri sok saksian engke urang nu dibutuhkeun santri saksian ketinggal jelema bararodo di Indonesia mulai nyesel tina kabodohan agamana hayang salat teu nyaho ilmuna hayang ngaji Quran teu nyaho ilmuna hayang wudu teu nyaho ilmuna datang ka ulama sepuh geus teu araraya kiai sepuh geus teu araraya rek menta ilmu ibadah ka saha eta jalema bodoh engke pasti ka santri-santri nu ayeuna nu engke bakal jalan di ulama takbir sallu ala nabi Muhammad sing dikabul ku Allah amin kudu bahagia santri optimis insyaallah engke sukses santri naon sukses isuk-isuk es oh digawe santri mah isuknya es mantap kudu baga indung jeung bapa masih kena boga anak cicing di pesantren istiqomah di pesantren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan nu bakal ngangkat derajat indung bapa fid dunya wal akhirah terjadi ukuran anak jago komputer jago sains teknologi jago usaha jago ekonomi cantang tuh bisa bawa indung bapana ka surga tapi lamun anak geus ahli ibadah hasil didikan kiai di pesantren itulah anak yang bisa membawa kesuksesan orang tuanya di dunia wal akhirah amin ya Allah ya Rabbal marah santren teh anak sia amin sia kenceng anakna teu dianterkeun sia ka kiai amin amin anakna teu ngaji ngajadog bae sia aya nu kitu kolot teh dieu cekek bareng-bareng. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh ulah ragu harta dikorbankan dipakai muludan pan sahur nabi eta sarua jeung sodakoh
emas segede gunung di jalan Allah. Sing sajalma nu ngainfakeun hartana dipakai ngagungkeun maulid Nabi eta sarua jeung ngahirupkeun agama Allah. Saur Sayyidina Umar, subhanallah loba pahalana jeung fadilahna ya maulid. Bahkan ya harta dikorbankeun dipakai ibadah disodakohkeun eta harta lain ngurangan justru bakal ditambah ku Allah. Moal ngabohong Rasulullah, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, sampai 3 kali Rasul mengulang eta kalimat. Harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah ku Allah. Bahkan nguatan deui Rasulullah, bisi aya cita-cita doa nu can diijabah can dikabul, maka sodakoh urang ieu sing jadi pelicin cita-cita urang dikabul ku Allah. Man arada ayyaqdiya hajatahu fal yuqaddim hadiyataha. Sing sajalma nu hayang dihasilkeun maksud, dihasilkeun cita-cita, diberkahkeun bisnis jeung usaha, maka kudu ti heula ngaluarkeun hadiahna, kudu ti heula ngaluarkeun sedekah. Umpan eta jangan ngagampangkeun datangna rezeki. Maka mudah-mudahan ekonomina, usahana, bisnisna khusus orang Cikamurang, khusus nu alaladir sing leuwih barokah jang bekal ibadah. Bilusus para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, guru-guru kula nu hadir di haflah mubarakah anu teu tiasa disebut nami-namina ku sabab ta'zim takrim ngagungkeun ngamuliakeun kana ilmu-ilmu guru sadayana. Mudah-mudahan ya para ulama, para kiai, para kesepuhan sini paranjangkeun yuswan aku Allah Subhanahu wa taala, sini tambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah berkah ilmuna, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Aya naon ulah kukulutus didinya tuh siapa di mana ka dia. Atau teu heboh, biasa baik antara ya dan tidak. Ya amin tidak ngejedok, susah amat itu nini diburi ke salah ngaprek amin terjadi kunaon eta. Ya lalaki setuju, ibu-ibu setuju, pasti tersusah. Keun doa nu terakhir ulah waka daripada kula turun ceramah dicekek nini. Do penting para ulama, para kiai, paranjang umur, sehat wal afiat, berkah ilmuna, berkah rezekina, dipaparinan turunan nu saroleh terus salihah anu mampu neruskeun perjuangan-perjuanganana. Amin ya Allah ya Rabbal. Sabab ieu nu dikhawatirkeun ku kula pengganti ulama. Ayeuna ulama-ulama sepuh geus diwafat-wafatkeun ku Allah. Tak sing loba persiapanana ieu calon-calon ulama Allah. Ulama teu sieun, pejabat eureun maloba gantina, padan ramil euleun loba gantina, dandim eureun loba gantina, kapolsek eureun loba gantina, lurah eureun loba gantina, Pak Jokowi can eureun geus loba nu hayang jadi presiden. Bener teu? Komo artis mah ngabring, calon artis mah. Tapi calon ulama, calon kiai susah nyiaranana. Buktina percetakan calon ulama nu ngaranna pasantren aya geus mulai kurang peminat-peminatna. Maaf ya prinsip kula ribuan jelema bodoh paeh moal jadi musibah, tapi hiji ulama wafat bakal jadi musibah. Allah moal ngalingitkeun ilmu tauhid, tapi ulama-ulama ahli tauhidna anu diwafatkeun ku Allah. Moal ngalingitkeun ilmu fikih, tapi ulama-ulama ahli fikihna anu diwafatkeun ku Allah. Moal ngalingitkeun ilmu Al-Qur'an, tapi ulama-ulama ahli Al-Qur'anna anu dilingitkeun ku Allah, diwafatkeun ku Allah. Ieu nu jadi hariwang urang. Pagu-paguna dunia, paguna agama geus mulai diwafat-wafatkeun ku Allah. Tak nu araraya sing paranjangkeun umurna, amin. Ya Allah ya Rabbal. Bilusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri, nu sami kusim kuring dipihormat. Jajaran payun alhamdulillah, kersana Pak Babin Saade alhamdulillah tiasa halaladir. Pak Bin Mas Polna aya Pak Babin Saade sadana alhamdulillah tiasa hadir. Mudah-mudahan sing disarolehkeun, sing diamanahkeun ku Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah,
dipayun mang orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam boga tetap salalawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para dzurriyyah-dzurriyyahna, ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Janguatan iman jeung akidah mengpeng urang ngariung sababana khawatir loba jurig nyiliwuri setan milu mijah mamake pakaian Islam asup ke lemur-lemur umat Islam, tapi hati-hati jeroanana rampog-rampog akidah, rampog-rampog iman. Sok sanajan datang ke lemurna ngadagangkeun saya juga ahli sunnah wal jamaah, tapi ternyata jeroanana ahli salah wal gagabah. Ieu nu kudu diwaspadai. Tentang naon Asep, tentang patekadan urang dina ngarayakeun maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad anu nempel kana mauludan teh aya dua kalimat, aya perayaan, aya peringatan, dua kalimat yang berbeda. Disebut perayaan berarti dirayakan, dibesarkan. Disebut perayaan berarti nu teu aya diaya-ayakeun. Tujuanna naon, maksudna naon Asep? Tadina eueuh tenda diayakeun tenda, eueuh panggung diayakeun panggung, eueuh sound system diayakeun sound system. Da bubar ge muludan dibongkaran deui ieu teh. Ngan di jerona eta perayaan aya peringatan. Peringatan dibungkus ku perayaan. Ai maksudna peringatan naon Asep? Hartina peringatan teh tilu. Hiji aya nu diinget-inget tina peringatan teh, dua aya nu diingetan, nu katilu aya nu boga ingetan. Ku bahasana we urang bahasnya da sok dibabawa eta kalimat peringatan teh ditulis na baligo tu aya raya tuh, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Cakung Mandiri, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Alex Ban. Jangan kemana-mana, kalau ban anda bocor maka datangi Alex Ban. Sok si Alex mereka aing si ongkos ya, ku aing diiklankeun ya. Karena ban-ban yang ada di Alex itu berkualitas tinggi, bahkan bisa disetuh pakai gelas. Cicing dah hirup Alex mah, hidup Pak Alex. Jadi aya kalimat memperingat, tina kalimat memperingati peringatan ayat tilu, aya nu diinget-inget, aya nu diingetan, jeung aya nu boga ingetan. Ieu beda-beda maknana. Hiji aya nu diinget-inget, sa Asep nu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan iman jeung cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya urang mampu nyontoh kana akhlak muliana Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya urang mampu nyontoh kana ibadah-ibadah sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya Nabi inget ka urang engke di yaumil mahsyar. Hayang menang syafaahna hayang. Sing rajin inget ti ayeuna ka Nabi, kuloba maca sholat di antarana. Naon deui Asep mana peringatan teh? Nu kadua aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halaladir. Nah urang make kudu diingetan sabab urang mah rumasa sok jadi jalma pohoan. Bener. Tahun kamari aya muludan aya. Kiai ngabahas naon? Poho kitu geus tong kebal ngahulang segala rupa. Makanya tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari pohoan. Lumayan boga dalil goler eta. Bisa aya jelema anti muludan ngaharamkeun muludan nanya di jalan, "Pak, kamarana ngabring muludan." Beuki kene muludan, beuki. Naon dalilna? Pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enek. Ya iyalah, jeung jelema nu kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobo sungut. Bener teu? Padahal cek urang prinsipnya silahkan beda pendapat, tapi tolong mampu saling menghargai, betul gak? Anda senang muludan syukur, gak senang diem. Sabab urang nu beuki muludan tilok ngahina kan nu teu beuki, tapi kadang-kadang nu teu beuki muludan rajin ngahinaan wae ka urang. Bener? Atuh urang ge dihina bae moal cicing da urang ge boga hujjah, boga dalil, bener? Bener teu? Da ieu geus bae prinsipna kitu, saling menghargai. Perbedaan mengedepankan silaturahmi supaya semakin kuat Islam. Amin.
Kamana kaji muludan aceng moal kaji kula keur kuliah teu diajarkeun muludan nya teu naon aceng rek mana kula marek tadarus bae di imah baca Quran ya kaji alus ceng aceng baca Quran di imah jadi berkah ye kampung gara-gara aya nu tadarus. Aduh nuhun kaji kula didoakeun atuh kaji nu rek muludan didoakeun kaji seumeunang ilmu anu manfaat amin ceng doa pi doa. Assalamualaikum waalaikumsalam. Indah Islam lamun geus kitu saling menghargai perbedaan pani masuk kami mimitian baik ngaledekan kanu beuki kamana kaji muludan eueuh teu dituna kaji eueuh teu dituna kaji muludan pan aing sok teu ngeunah lamun anu ngomong gitu naon sia ngomong eueuh teu dituna ya eueuh teu dituna maksudna bid'ah kaji naon bid'ah perkara nu eueuh ti nabina hukumna naon dolalah kaji kabeh bid'ah dolalah kabeh itu bisa dibagi-bagi tuh bisa yakin sia ngomong yakin enak kula nanya sia aya di zaman Nabi oh dolalah cekek wae sia barinya ke HP Android aya HP di zaman Nabi oh dolalah kaingkeun punya iya mah lain deui Kang Haji ceuk sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi geuning ayeuna sia nu ngabagi ieu mah lain deui. Nah ngaji sia meh nyambung bener nu ngaranna perayaan doang kieu mah can aya ti Nabi can aya Nabi can pernah ngarayakeun maulidna make tenda make panggung sound system can pernah logika sejarah saja pikir rek nyewa tenda kemana nya Nabi harita can aya tenda ai peringatan ase peringatan manteu bid'ah geus aya ti dituna naon peringatan nginget Nabi bahkan hebatna maulid Nabi na can dilahirkeun ka dunia tapi loba nu geus nyaritakeun bakal lahir Nabi akhir zaman ieu hebatna maulid Nabi na can digelar ka dunia tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad. Mun ada film mah teu disoting tapi film ujug-ujug aya. Pan biasa mah disoting heula karak aya filmna. Ieu mah tanpa soting tapi film aya. Nabi can digelar ka dunia tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad. Bahkan ngaran Nabi Muhammad geus ditawasulan ku para nabi-nabi Allah. Ieu hebatna Rasulullah. Mulia na maulid Nabi subhanallah kayak kapapai sejarahna supaya yakin amin ya Allah ya Rabbal. Jadi perayaan doang kina mah can aya ai peringatan anak geus aya bahkan Nabi sorangan sering menceritakan tentang kelahirannya di majelis Rasulullah bersama para sahabat sabab sahabat nu ngamimitian ngoconan ka Nabi Gusti caritakeun deui kejadian lahir salira cek Rasul aya anjeun teu bosan Gusti seneng abdi ngupingkeunana. Sahabat yang selalu bertanya kepada Rasulullah ingin menceritakan ingin mendengar cerita Rasulullah waktu kelahiran masa kecil dicaritakan ke Rasulullah sehingga semakin bertambah rasa cinta para sahabat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Teu bid'ah kan mungkin perayaan doang kieu na bid'ah can aya ti Nabi sabab anyar ayana kikieuan mah mun digali carita sejarah selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi can pernah aya perayaan muludan besar-besaran doang urang kieu. Rasulullah wafat naik khalifah kahiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 poe wafat dina tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya can pernah aya perayaan muludan. Wafat Abu Bakar Siddiq naik khalifah kedua Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun jadi khalifah Sayyidina Umar. Selama hidupnya can pernah aya perayaan muludan besar-besaran. Kabur wafat Sayyidina Umar dina tahun 23 Hijriah. Tragedi mengenaskan ketika Umar bin Khattab keur salat di Masjid Madinah, datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab dari belakang keur salat. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah katilu 12 tahun jadi khalifah, wafat dina tahun 35 Hijriah. Can aya perayaan muludan besar-besaran. Kabur wafat Utsman bin Affan dina tahun 35 Hijriah. Tragedi lebih mengenaskan
terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah. Saha Abdullah bin Sabah cikal bakal lahirna Syiah, ngeberontak ke Utsman bin Affan, lalu dibunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis. Satu riwayat mengatakan Utsman bin Affan dimutilasi, dipotong kedua kaki, kedua tangan, terakhir dipencit Sayyidina Utsman. Di mana dikuburkan? Ada di Baqi. Baqi teh pemakaman terbesar di Madinah. Posisi eta makam ayana di depan Masjid Nabawi sebelah kiri, belah kenca. Eta pemakaman Baqi terdiri dari 10.000 makom sahabat Rasulullah, termasuk keluarga besar Rasul didinya makomna. Putri Rasulullah didinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, cucu Rasulullah didinya Sayyidina Hasan kuburan anak, istri Rasulullah jadi darinya termasuk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha makomna di Baqi. Utsman bin Affan Ibnu Mas'ud di darinya anu di jero Masjid Nabawi nama mungtilu Rasul, Abu Bakar Siddiq sareng Umar bin Khattab. Kan aya kejadian aya riwayat cenah diburiun makom Rasul memeh ka Abu Bakar Siddiq aya lahan tempat sama kamen teu dieusi asal muasalna jang makom Sayyidatuna Aisyah ngan teu diizinan di masjid. Sayyidatuna Aisyah dibake di luar masjid. Ternyata hikmahna soreng diburian Rasulullah sebelum Abu Bakar Siddiq eta pemakaman anu kosong si horeng. Satu riwayat yang masyhur daripada ulama-ulama masyhur eta teh pikeun makomna Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa ke makomna diburian Nabi. Ia ningalikeun Allah karena keagungan kemuliaan Nabi. Nabi tadi gelarna terakhir, tapi menjadi gustina para nabi, sayyidil anbiya, sayyidil mursalin, bahkan sayyidil makhluqat, pemimpinna sakabeh makhluk-makhluk Allah. Sanu rek ngabandingan karena jabatan nabi sok eueuh nu bisa ngabandingan. Rek disandingkeun Rasulullah jeung para nabi, nabi nu nyekel jabatanana sayyidil anbiya. Ek disandingkeun Nabi Muhammad jeung para rasul Allah, nabi nu nyekel jabatanana sayyidil mursalin. Tong tanggung kabeh makhluk Allah sandingkeun jeung Nabi Muhammad SAW, nabi anu mekal kendali, anu nyekel gelarna sayyidil makhluqat. Ya ieu nu diperingati ku urang maulid nanti, manusia agung, manusia mulia yang dijaga kemuliaannya langsung oleh Allah. Satekah pola Yahudi Nasrani dunia hayang ngajurkeun nama kemuliaan Nabi dengan berbagai macam cara. Nyieun film Nabi Muhammad Amerika, eusi filmna judulna Nabi Muhammad tapi eusina ngahina ka Nabi. Nyieun gambar cemen, gambar karikatur Nabi Muhammad tujuanana ngahina ka Nabi. Termasuk di Indonesia si kace ngahina ka Nabi. Bakar runtuh ngaran Nabi moal sabab Allah nu ngajagana karena kemuliaan Nabi. Makanya pantas diabadikan ku Syekh Ja'far Al-Barjanji, maka ayat tukilan kalimat hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sauna li ismihi tarakus